Ya Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal diberi surga. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tuh surga. Wah, geus kadeuleu bidadari geus kieu bae. Cep, sini cep. Aduh, ieu curugna nu bentik teh ka dieu gegeraan wahai ahli tahajud. Ka dieu gegeraan wahai ahli duha. Ka dieu gegeraan wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat. Anu sok jariah ke masjid pondok pesantren majelis talim. Hayu ka dieu nu sok ngaji nu ngaji anu henteu nundutan teh ka dieu. Ya kan. Geus indah jasa. Nulu ka ditu mencrong. Pemandangan nu indah. Nulu ka kenca seudeu ngagebrak. Berbagai pemandangan nu pikasieun nyata di dinya. Nulu ka belah ditu. Luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surgana teh sabaraha poe ieu teh? Saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun, tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki, khalidina fiha abada. Saneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa ibadah ka Gusti Allah. Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan, nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan, teu mamrih panas, teu mamrih sugih, teu mamrih keur susah, teu mamrih keur sehat, teu mamrih keur gering lah jamual kebal ieu aing mandek ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibalas ku surga nu tajri min tahtihal anhar. Teu kudu dicaritakeun jerona, di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kukumaha ge hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur manyasakeun jasa paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing maraja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo penting ge tanggung jawab di akhirat nu jelas jadi rajana sakedeung jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil naon sia jadi raja naon RT lain raja ku RT mah tetep raja isin aing mah ngadenge raja ke RT mah tetep bae rajanya na. Yayana naon ngalapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat ge ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. Wilayah teh asa nu aing. Siap. Dek dahar kumaha aing, dek mabok kumaha aing, dek awe kumaha aing. Segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna camat aya waktuna bupati aya waktuna kabeh aya waktuna tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae isuk aing dahar di Inggris sore di Paris sabar sia isuk-isuk aing dahar di Singaparna isuk di Singapura los kumaha sia bae tah mah pohong ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel timiti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah
ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamri urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas aing mah nurut ya saka Allah pangeran teh Allah aing mah lain Isa lain Maryam lain roti lain kayu lain si Gotama geus pokona mah aing mah lain pokona mah Allah hiji salagi aing bisa aing ngaji aing salat aing puasa aing zakat harta aing ka dibikeunnan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat puasa zakat harta datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun jore amat salat ieu atuh buku pagawean saha emang sok khusuk tilok nama aju atuh hayang nu bagus bae ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan terus kira-kira embe mun aya buntutan amun buntutan bagus teh jore teu jore salat sia mah leuwih jore tibatan embe nu ieu mah nu saurang ngobrol sia unaonan buntut mah ngahuluan ngarobrol tah nu teh harusu teh nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus salat urang zuhur 4 rakaat mulus jadilah binatang embe misalna mulus lamun rakaat kahiji husu rakaat kadua henteu eueuh huluan rakaat katilu teu husu eueuh buntutan rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan naonan doang atuh wallahu a'lam kos kitu bae tah mah geus pokona azana mah rombongan huluan kabeh nyala ngarobrol ke di akhirat Aizal aing buntutan, aing huluan. Nusia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk teh. Kaditu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung henteu na. Isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti. Malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah. Lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin di surga urang menikmati lain satahun 2 tahun lain saperiode 2 periode lain puluh ratus tahun tapi dijelaskeun khalidina fiha abada. Begitu orang ngampak di ditu tah ieu cek malaikat harta anjeun nu diheula-heulakeun baheula teh kaduhung amat baheula padahal mah boga 5 miliar mah tapi geuningan 100 200 juta nu di ka masjid jeung teh nyaho kieu mah dijualan baheula sawah teh pake ngabangun masjid malaikat ulah loba omong penghayal teh ngaranna keur ieu emang teh nyampekeun kiai nyampekeun aju ngadenge rada nundutan pas bab eta tah emang nusugi mah kitu nusugi mah asal bab zakat dengan ngarokok bab jariah ngarokok nusugi mah kitu mun nu susah mah tah bagus jasa tah sebab nu susah mah yang dibere pan nusugina teu daek mere ceuk nanya ka nusugi tadi ngaji kadenge belba naon belba zakat ieu aing keur ngarokok teu ngadenge api lain bae tak engke mah lain kitu di akhirat mah kaduhung jasa aing kadanan ngajualan sawah ngajualan huma atuh nu aya ge duit aya jauh kieu mah tuh dibandingkeun jeung itu batur aing tuh anu ngajaria ke masjid ke pondok pesantren luar biasa aing nyaho kitu mah padahal mah aing sabanding jeung nyana engke mah ngaromong kitu Naila khalidina fiha abad radhiyallahu anhum Gusti Allah ridhoun ka jelema nu balener dengan taat nurut ka Gusti Allah wa raduan atuh ridhoun jelema nu balener ge ka Gusti Allah dengan diberi ganjaran ialah surga nu sakitu poharana penuh dengan kenikmatan anu hakiki zalika al-fawzul azim kebahagiaan anu pohara gedena wala yanfa'ul kadzibina fid dunya teu mangpaat nu barohong kabeh di dunya nu mangeranan lain ka Allah berarti gedebul gede bohong sidguhum bener nanyana fihi dina poe eta begitu di sidang deuleu neraka jelas-jelasan kabeh ngacung Gusti abdi percaya bahwa pangeran teh Gusti raung kabeh isa teh orang lain pangeran Gusti abdi percaya
manfaatna percaya jaga di akhirat mah lantaran geus teu neraka nyana deket di nerakakeun kakara percaya geus dek dihujurkeun ka neraka nyana ngaracung abdi percaya pangeran teh Gusti Isa mah lain pangeran Maryam lain pangeran Uzair lain pangeran cak malaikat lain usi matu kuari mah baheula tetep abdi iman kuari mah teu manfaat imanna para Kristiani para Kristen Katolik, para Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, Yahudi, dan berbagai agama-agama kafir. Nu tadina teu mangeranan ka Allah, percayanya na pangeran teh Allah ketika neuleuh siksaan, la yanfa'u, eueuh manfaat sama sekali. Kal kufar seperti para kafir-kafir lama yu'minuna inda ru'yatil azab ketika nareuleuh kana siksaan. Nyana didinya kakarak iman manfaat napan urang makuari ka sorga can neuleuh boron neuleuh ngambeugeun teu ka neraka can neuleuh urang mah encan ngambeugeun teu tapi pan urang mah percaya kana ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kabarengan urang jeung Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat di jalun dilanjutkan ku tabiin atba tabiin kuari datang ka umur sakieu urang tahun sakieu kiai-kiai nyaritakeun aya sorga aya neraka lamun lain hidayah ti Gusti Allah deuk percaya kumaha jagaib Allah na maha gaib dadamelanana sorga jeung neraka gaib di jero kuburan bakal aya naimul qabri azabul qabri jagaib tapi kunaon tuh urang percaya nang saya tak percaya nang nubogaana Allah subhanahu wa ta'ala diberi percaya sote lantaran urang dek disalamatkeun dek dijadikeun penghuni sorga sakitu bae urang iman ka Allah percaya maha goib Allah mah lain di luhur lain di hadap lain di kaler lain di kidul lain di wetan lain di tengah Allah mah teu di mana-mana tapi aya tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana tamah iya Gusti Allah tak kos kitu tah urang percaya eta nu mere kepercayaan ka jero hate urang Allah lain nang urang nu mantak Gusti abdi nang Gusti percayana abdi ka Gusti ge lain nang abdi nang Gusti nuhun Gusti abdi dibere percaya ku Gusti tetepkeun kepercayaan abdi ka Gusti ulah dicoplokeun jeung ulah dicabut Gusti alhamdulillah abdi percaya jasa pangeran teh Gusti nu mun percaya ka Gusti pan Gusti janji bakal dijadikan penghuni surga abdi geus indah jasa kuari di dunia ge geus asa di sorga bae masyaallah dibere coba sia ku aing sugih Gusti sanajan abdi sugih tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae sugih jasa sia ku aing tetep abdi mah mangeranan teh ka Gusti bae disusahkeun sia ku aing abdi mah deuk ka Gusti bae disusahkeun ge disusahkeun jasa deuk ka Gusti bae abdi mah tuh siu ka Gunung Kawi sia teu hayang abdi mah ka Gunung Kawi mah daripada ka Gunung Kawi mending ka Gunung Sembung isiana naon teu deuk ka Gusti bae abdi mah deuk ka Gusti bae dibere sehat sia ku ka Gusti abdi mah dimuriangkeun sia ku ka Gusti abdi mah atuh kitu mah pohar jasa tah nu mantak urang dibere sugih keur dicoba ku Allah kaing teh sia kaing teh disusahkeun kaing teh ayo disehatkeun kaing teh sia kaing teh disusahkan kaing teh ternyata geus berbagai cobaan ti Gusti susah sehat gering sugih dan lain sebagainya tetep kaing anjeun hamba aing anu sejati aduh ku aing dibere sugih sia tetep sujud ka aing dibere susah sujud sia ka aing dibere sehat sujud sia ka aing dibere susah sujud sia ka aing ngan bedana saeutik keur susah sia tilo kurang penting lantaran sia demo ka aing cendak sia teh cenah pangeran kieu-kieu teh aing geus dihampura lah ngomong sakitu mah ku aing sia penting mah mangeranna ka aing ka iya mata kurang sing istiqomah sing hade ulah goyang situasi kumaha bae kondisi kumaha bae geus kuari mah maning rada dibersihan moal kebal deui urang bakal balik ka ditu ulah dirocet-rocet awak urang ku 10 20 lah kos karya itu tah bangsa sogokan kajian batur mah anu teu sieun ka akhirat urang mah deuleu akhirat engke aing hanas bakal ka sorga tapi kudu melalui neraka heula jedis najis aing mah jaduit aya ieu jang dahar tah ulah kabita geus ngocoprak bae ge waya aya mah dicokot bae asa jasa heran engge
Kiai na kayak gitu sarua bae ngarep-ngarep malah mah kiai na panghina-hina na jelema anu mengadahkan tangan termasuk nunyin proposal etalah pang a'zamun nadzulan pang gede-gede na manusia hina na adalah jelema anu osok daek mengadahkan tangan menta termasuk nyin proposal kiai nu sok nyin proposal menta sumbangan ka pemerintah terhina di dunia cak Kangjeng Nabi lain cakula deuleuh hadisna jelema nu sok punta penta baik menta langsung maupun make proposal keukeuh mentana panghinana manusia mun nyaho hayang jelema panghina-hinana jelema eta je cenah udang-udangna gede tambahan deui gedena sagede bakuloa sih nyaho bakuloa loba jasa da boboko bakuloa godag boboko letik bakul rada gede nya kemudian bakuloa rada gede tah bakuloa mah godag wow itu mengusah saja tuh godag bagus mantek sia segede godag ngomong kalau taheula eta masyaallah loba bahasa Inggris kan lalu war-wari lillahi mulkus samawati wal ardh cek Gusti Allah tetep ka Gusti Allah hari kerajaan seluruh langit jeung bumi nu tersimpan di langit jeung bumi berikut hujan wae di langit datangkalan jajadian wae di bumi berikut rizki nu diturun-turunkeun ku Gusti Allah jeung naon bae langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna kaya teh adalah milik Allah atunaha make teu ngimankeun ka Allah teu mangeranan ka Allah make mangeranan ka manusia make ka batu nu nyieun langit jeung eusina Gusti Allah nu nyieun bumi jeung eusina Gusti Allah termasuk segala rupa eusi-eusina langit bumi eta nyieun Gusti Allah layak lamun Allah ngaku pangeran kurang disembah ja emang jijieunana ieu atuh urang mah nyembah ka nu nyieunna jasa atuh kunaon make nyembah ka Isa nyembah ka Maryam nyembah ka patung nyembah ka batu nyembah ka sinar dan lain sebagainya salah total nyembah mah kudu ka Khaliq nu nyieun langit bumi katut eusina dibejakeun ku Gusti Allah lillahi mulkus samawati wal Allah langit jeung bumi katut eusina wa ma fihinna sembah aing cak Gusti Allah ulah kuat kayak salah nyembah wa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah maha kawasa kana seluruh perkara di antara kekawasan Allah isabatus shadiq nu bener dibere surga di ganjarna wa tadibul kadhib nu salah dibere ganjaran neraka siksaan ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli sorga tenele ke ahli neraka tenele ke ahli sorga ngarana benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae
jelema nu ditimbang rata nah ieu ditenden ku Gusti Allah heula sementara di Araf nya bisa deuleu ka surga bisa deuleu ka neraka tapi ka surga lain ka neraka lain idinya Araf luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli surga keur balake ceraka neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Araf masya Allah karim tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu ditendeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae sia baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalal nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal arab ditenden di luhur Araf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil Araf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng ditendeunlah nyana di sulul Araf benteng Araf masyaallah geus paida nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab geus kieu. Ya kasalahan nong torogan pan. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit mah henteu. Paling neruskeun babaturan doang.
atuh sarua wae tah kos kitu tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Ngayo geus pokona mah aing mah ngadenge omongan sia. Dia tuh kajen teuy. Di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah. Sanu nya urang kos ieu ka surga. Jatuh lolos sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, naon tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan. Ih cek Gusti pan aing pangeran. Atuh tembongkeun kejujuran pangeran. Keadilan pangeran cenah Gusti mah adil. Emang kunaon gitu? Lah, mesti kunaon ya Gusti mah uninga. Mabok bae kan. Aduh mau uninga Gusti. Deuk di kasorgakeun ngan di kana rakakeun heula. Moal kebel ieu mah. Ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana. Deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun. Kakerlek kan. Ieu masih Udin aya di Araf, mantep kan. Nya atuh aya daek neuleuh kana raka los, aya teh daek atuh ulah. Aya neuleuh bae ka sorga pan nya menikmati henteu nganeuleuh doang gitu. Neuleukeun ulin, neuleukeun anu lulumpatan, neuleukeun anu nginum nu dahar. Nyana tinggal kerot bae. Kokosa kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikana sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas etik teh. Letik kos itu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah pan henteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik kan nyana ka gunung. Atuh gunungna ge gunung indah pan. Ditangkep gurintil. Kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh. Romi. Panu lecet di sorga mah kajen kuku mah henteu lecet. Henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah. Atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tangkep brudak. Datang ke handap seri, lecet, capek, kenaik deui ka gunung. Dicekel boyeuna nona karangarana bajuna. Katarik sataranjang. Masalah si sorga ngaranna ge atuh. Tinggal eta bae nu di Arab edeuh ka budak. Aduh. Haji Pendi di Arab geus. Nyelengit nyelekot. Neuleuh nginum, neuleuh keur indehoy, nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu. Lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka. Neuleuh neraka. Aduh, nu jejeritan, nu odol-odolan, nu nanah, nu getih. Wah, geus macem-macem nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cenah. Senangan ieu aing ngan udah teu kos kitu pan gaceng ongkopan. Pasti beres ya. Aduh, bandingan ieu bae cak aja banding neuleuh di neraka aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Tebetah, neuleuh nu seur nu ceurik anu macem-macem. Ieu deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Ieu deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere nanaon henteu. Di luhur we teh mah Ashabul A'raf.
Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tapi tentu mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli-ahli sorganya nanyaun, ka ahli nerakanya nanyaun, ku tetengger jeung ku ciri-ciri na komo nu wauh di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing. Oh, ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga. Wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep. Wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika, mayoritas Eropa, mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu matak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negara nyana iloban asup Islam. Lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam. Anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara Nasrani. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureureun kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jalan neule ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah, dadah, Arab dadah.
nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga dijelaskeun ku Gusti Allah kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat bohong aduh malaikat gak jagaan nyana capeun nuk brol kan itu laka cek malaikat cenah asup ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh janggeus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul Arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah
Bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan. Waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang. Wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener lu keur ieu mah kasep teh nanya. Iya itu Jos Bus tuh. Wih bener itu si Tong Eng tuh. Weh bener kan itu si Ahud aya kan. Bener itu taekwondo. Nyarahuan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah bener si Cinglu jana tajar disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama alna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan maagna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia digegejek bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul ti endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang ta di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleun anak haji geus teu denge suarana ge nya jeung haji geus kapanasan pandanna haji yo dengekeun ku sia maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nuku maneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia Edi nonggeng sia Edi sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya na. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui. Mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke 11
Bawa kadi ndek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di ka sorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho na agnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta du kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga maena diomong aduh omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka surga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh 4 jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nyana mere surat sampai di sini saja aing ngeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing maka dia bawa ke cingjing celinan wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kebek wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wa nada ikurani wa nada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi
Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa. Kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ka Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu mana dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek kuane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasi ya? Bener. Ojol tanah nus cokot waing cokot tanah. Itu mah lain nyumbang. Itu pas gitu mangga neken ka kiai. Ente, itu mah kerja cerita doang. Tuh. Ku aing mah usaha ge jang itu. Sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan. Naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana ti Abu Bakar Siddiq kiai ge. Lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama. Kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah. Tuh masjid anu nang aing tuh engselna. Siapa kabel engsel dong? Ye, tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu. Jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh. Engsel gangan lawang doang. Tapi ban mun eueuh lawangan kotok embe ararasu. Berkat engsel aing nutup kan. Jeung mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugi-sugi ngan engsel doang. Teu kira-kira budak. Oh, masyaallah. Nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab. Ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum
ketika neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaatna jeung paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magnaan sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaan manfaat masyaallah alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jaho teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hurang barang hurang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung kabeh udkhulu jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura baraneh kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Nu tual-tuel, nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu ka mana ieu. Barang udkhulul jannata. Gerara sih pada ka surga bawa nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nanggus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jak nya nanggus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu.
Aduh di papag kudu di sorga. Pen, karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asal geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu.